Nah, waktu pamijahan kumaha ieu teu? Ai jarah teh pinah. Pinah naon ieu teu jauh pinah we. Jadi cing mararijah atuh hirup teh ulah kedua. Oh, eta. Heeh. Cing mijah pikiran sabab piduiteun ngungkul kabeh oge lamun dipikir mah. Pidu itu. Sabab jajadian pangeran teh eueuh nu mubadir. Oh, bener lah. Lamun jelema ngamubadirkeun kana jajadian pangeran eta teh pagawean setan. Oh, eta teh. Heeh, innal mubadirina kanu ihwana sayatin. Sanyana anu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan. Kitu lain aje. Oh, sumuhun. Sumuhun telepat teh teh. Nu matak cenah geuningan seuk salah sawios kiai kumaha kulan patung teh haram. Oh, haram. Imah ulah ngukut patung. Oh, arek dipikeun isuk mah. Sabab malaikat rahmat mau datang mau ngirim rezeki. Piceunaan isuk. Sebab malaikatna sieuneuan ku patung. Piceunaan eta patung nu nah, nya aya malaikat borangan. Oh, patung nu di imah teh. Heeh. Patung nu di imah nu ngajuntul teh. Oh, ai patung teh kumaha? Bertolak belakang jeung tauhid teh. Eta teh. Heeh. Patung tina kai tina. Pada aisieun depan aisieun teh nafsu. Nafsu. Sedangkeun malaikat pada eueuh nafsuan. Oh. Heeh. Lepat kaprah tetenya. Bener. Bener. Garape. Ya setan cenah. Sanem poe aing mah. Malaikat acir-aciran lulumpatan sieun ku patung. Aya kan bener dipikir mah itu. Tapi ulah disalahkeun. Ulah dilepatkeun kumaha. Ai bener teh cenah geuning aya opat. Hiji bener ceuk Allah. Oh, disebutna mutlak. Mutlak. Dua bener ceuk ilmiah. Kumaha teh? Tilu bener ceuk umum. Kaopat bener ceuk falsafah. Oh, kumaha teh eceuk? Ai bener ceuk umum. Buktina we panon poe biji ti mana sok? Ti Wetan. Ceuk ceuk urang Jawa Barat. Oh, ceuk panon poe teh biji ti Wetan. Tuh eta teh umum. Umum dak. Adukeun jeung ilmiah, da ceuk ilmiah mah lain biji panon poe mah. Naon ceuk ilmiah? Da bumi nu muih. Oh. Tapi umum ngajawab deui heuh cenah panrarasaan teh biji. Tah kaciri we yen bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan. Aduh. Rarasaan pang benerna. Rarasaan moal kapanggih, moal duit negara ge teh cikoplok. Abong rarasaan moal katohian we nya mah. Rarasaan moal katohian. Rarasaan bumi. Rarasaan moal kapanggih. Heeh. Tuh sing horeng karek nepi kana rarasaan. Sumuhun rasa pang benerna, rasa pang imana, so suci, asa pang bersihna. Rarasaan teh pang benerna we. Heeh. Padahal jelema mah pan tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalelepatan, samenit ganti sajam robah, janji sore rajin tar kapake isu, sabab jelema teu cicing dan nida hiji martabat. Heeh. Oh, benar. Teu cicing dina hiji martabat. Sok kasalahan jeung kabeneran. Kabeneran. Sekali-kali sok kasalahan. Nu matak jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Oh, eta teh. Lain nu tara salah. Eta teh. Nah saha jelema nu tara salah ti mimiti Nabi Adam baheula nepi ka ayeuna reuah jelema saha nu tara salah. Bener. Dasa kakeunaan ku salah mah. Di presiden ka tukang macu. Tapi heueuh bener teu. Jadi jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Oh, itu benar. Bibi oge. Benar Bi. Marukana kumaha ceuk Ustad Aceh gitu. Oh, cek Abah Ence. Abah Ence. Nya Ti Sayati si Bante indungna Bancu. Marukana ai bener cek Allah mutlak mah teh teu kudu disebutkeun deui mun geus mutlak teh. Mutlak geus moal bisa diganggu gugat. Puguh benar. Heeh, benar. Tuh Cuma tak kade hirup teh ulah boga rasa pang benerna. Batur teh disalahkeun nu kitu nu kieu teh. Bener. Jeung hirup ulah yang kade si Asep. Eukeur masih teh tereh modar. Da naonan? Lain tereh bakal. Katempo dina ngadalangna ge geus hukhek. Lain tereh bakal. Geus minang ka rumah sakit. Ulah sok kitu ke jeung eta. Geus sering ngabalanjaan rumah. Wa ke jeung Sok sombong Asep sia. Heeh bener.
ulah loba dipakakeun. Nah gitu ayi. Sumuhun aja. Air rasaan terek panjangnya umur teh. Pada ponoknya. Terjag-jag padahal teu bisa kitu Sep Jeung rasaan terek asep wae. Ari Yosua malah di aku aing boga rasa aing dalang. Duh. Sia di mana kakenaan muntaber mau becus ngadalang moal. Aja popongnya diimpus kan. Karek nyeri panas beteng oge diimpus gini. Heeh. Ya mudah-mudahan ya Pak Asep masing damang. Sing sehat. Gitu usahakeun ais geuing mah cing cager. Ikhtiaran. Ikhtiar mah ngan di mana geus waktuna maot mah teu bisa dipungkir, teu bisa dihalang-halang. Beres. Tenang. Aing mah engke Asep di museum. Di museum kumaha yo. Tapi Pak Asep mah jadi tulang tah. Benar. Ya. Aja benar aja Hanya kenangan. Ulah loba nu di aku hirup teh. Ulah di aku. Ladang ngawayang, boga mobil, boga sawah, boga imah alus pamajikan geulis. Geulis benar. Geus dicabut umur Mas Sep. Ku pamajikan teh diusir tah. Diusir kumaha? Ku ibu Nena. Kumaha? Silahkan Bapak untuk pergi selamanya. Pila teh hidusian batu. Di ruang we. Pila karunya. Eta imahna imah Pak Asep ladang ngawayang, ladang ceceleuweungan di lemur batur, dipake hees ku maru. Pilana Lain nyeri saliwat. Nyeri hatenya. Nyeri saliwat. Mending podaran heula pamajikan maneh teh ayeuna. Kadosa-dosa wake dipaehan segala. Lan nya kadosa-dosa wake jeung dipaehan bikeun ka kami ditampi ku kami. oh sia bogoh ka pamajikan dalang. Lain bogoh jeung dipaehan. Kada sia mah keur mahayang ti baheula. cocok urang dijengkol samahan. Alah Wajarna tak kitu ayi heuh ieu mah nyaritakeun jelema. nyarioskeun. Ya ayi di payunan Allah mah Sep rekep deng-deng papak sarua. Daya istilah. Tong borok maneh dalang tuh Bapak SBY. Kumaha Pak SBY? Di mana maot eta layona canak ka ungah pasar moal aya nu meuli. Moal. Malah sarieun. Bandingkeun jeung bangket teri lauk nu pangleutikna hargaan mana coba? Ya hargaan kana tadi. Tuh. Tidak ada apa-apanya. Eueuh naon-naon sia. Eueuh naon-naonana di payunan anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua. Sumuhun. Nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas tuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Aduh, leres. Amin. Ta ieu saingan Mamah Dedek. Aduh. Paingan atuh. Nah kitu nyanyi Ustazah teh. kabogohna Ustad Solmed. Eta teh Sabab aing kabungbulengan ku Ustad Uje. aduh. Beda para. Beda terus ngantunkeun. Dari masa aing oge teu ngaku bener. Aya wae atuh cek kalepatan mah. Baheula baheula mah keur ceking awak. Kumaker ceking. Dalang nang tariana ti Bojong Picung. Nutur. Kaedanan teteh ku teh. Marukan urang Bojong Picung. Kitu. Can Pak Haji sini kaedanan teteh. Ayeuna mah dalang-dalang teh geus loba nu rarame. Loba pemuda loba barudak jeung ayeuna mah boga gelar dalang teh ayi. Nya ayeuna mah kula. Anu sarjana sastra Sunda. Ayeuna mah anu Tipikom. Tenang. Dalang yoga, dalang dadan. Putrana Padede Amung dalang Awan. Padede. Putrana Pak Cecep Supriyadi dalang Eka. Dalang Apep sarjana. Ya, sumuhun sarjana wungkul namun. Kalau bahasa Asep ka itu mah dalang teh teu boga gelar henteu. Sakola ge minim. Otodidak sapangi-pangi. Sakola ge minim. Sakola ge minim ceuk dalang engkos teh mah ti STSI. Dalang seksi nanar mah daruara we ka kawena oge. Da jeung nyana. Jeung nyana. Target jadi dalang 100%. Nupang alusna dalang teh 100%, tas si Asep teh 1% ge biheung. Nya bener. Nya.
bayangkeun pek terus ku dalang-dalang dahsyat saya pas kedeung mau tapi payu deui. Tapi payu. heeh naon Tapi payu Payu jeung mahal. anehna teh eta. teuing kumaha dipertahankeun harga ge tetep we ngararatang Nah jangan geus kolot ke geuningan payu we. sabenerna mah da geus haroream ngadalang teh dina duit leutik mah eta cantama tadi ayi Naon? bener teh ceuk Allah ceuk ilmiah ceuk umum tah ayeuna ceuk falsafah Kumaha ceuk pasapa? ai bener ceuk falsafah mati balik Tibalik kumaha? panon poe teh lain biji ti wetan tapi panon poe teh bijina ti kulon Ulhor. Nah make ti kulon. falsafah tah Oh ceuk pasapa? heeh Nah kumaha? naon cenah make falsafah panon poe biji ti kulon Heeh. Dasan teu. kieu ayi Kumaha cing? Wake jeung bangna panon poe biji ti kulon sumuhun ti kulon. ceuk falsafah Laras. tah bangsa urang teh ayeuna geus poho ngakan kulub talus Oh. geus poho ngakan kulub sampe Sampe nu dihakan teh hamburger naon teh? hambur duit ger pasea eta teh kahakanan urang barat teh Urang barat bener. lain ulah pek wae beuki mah Beuki mah misi fried chicken hotdog jeung sajabana ari beuki. Nyai. Laras. ayeuna can korban mode bangsa urang ayeuna gadis-gadis geuning dibonceng ku motor teh cungcurunganana ka deuleu hei muni mararusit buuk di beureman Di Bereuman. Nya irung ditenok dengan irung ditenok Leta ditindih. bujak. kahiji kadua na eta inuman keras ayi Euy, eta ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung deudeuh teuing para pemuda sumuhun. Gila-gila keding. Geus mah nya geus mahabu. eta maka jeung sing salaleber geuning tengah puting teh eta motor Euy, heeh. geng motor Geng motor ke jeung aya geng motor segala. balap liar Bener. eta teh ke barat-baratan ayi Eta teh nya. sedangkan ai bangsa urang teh bangsa anu sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado nyai Berbudaya urang mah. Timur we. inuman keras ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung bayangkeun Oh, eta para can ektasi eta sabu-sabu. can sabu-sabu Eh, narkoba amit. putau Heeh, amit-amit. numawi di mana inung bapa ayeuna ningali aya budakna kitu terlibat narkoba buru-buru budak teh bawa ka BNN Oh, naon BNN teh? Badan Narkotik Nasional Oh. lain dek dihukum dek diubaran Rek dicageurkeun. dek diarahkeun ngan lamun geus dina tangan polisi teu tanggung jawab Lain deui urusan. lain deui urusanana nyai Sumuhun. tak kitu era bangsa urang Laras. merdeka geus 8 tahun urang masih keneh taleler nyai Heeh. sedangkeun nu diala teh pemuda heula nyaah teuing Sumuhun. Pantulang tongong. sedangkeun pemuda teh tulang tongong negara di mana pemuda geus kitu lemah mentalna babari pisan dijajahna teh kurang deungeun Oh, kademna. Cuci otakna teh. nyai Kandangna. pomo dicuci geuning otakna aduh tak kitu mi HP bibi Barudak. kabarudak ka inung bapakna utamana Laras. cing waspada permana tinggal Tenan. lamun budak geus teler buru-buru ka puskesmas bawa Oh, aya di cenah puskesmas. diubaran heeh tak kitu nyai Oh, sae ceuk mohon maaf. Popo jeung sakitu we teh bibi mah nyai Oh, sami-sami. assalamualaikum Waalaikumsalam bibi. Mugan nirayal mundur mimitin nirayang rana mandek satengahing marga satengah
ing marga Raya lumunur mimitin raya ngerana mandek satengahing marga satengahing marga Raden Gatotkaca maksa nyiapkeun pasukan Garuda Ngapak doh pikeun nyalametkeun nagara Wirata tina ancaman urang-urang Kurawa. Ieu nirahangan dika Panyu dah ulah nun kula Kakang Mas tegakeun lara tegakeun pati Allah kahiji kawajiban kadua naeta teh para pini sepuh nagara Wirata anu aya patula patali pensakaki kolot-kolot urang dah dawuh pangrasa leres oge urang milarian Kangjeng Rama Pandawa di mana nyamurna jeung kumaha nasibna sabab yakin poe ieu tutasna nyamur teh laras kaula nu tegakeun lara tegakeun pati Rai Abimanyu ancur lebur papan kari tulis daya kalanganana nun doh sae beralu mampa wakang di aping ti awang-awang bisa ya siku silungulung gelagak kencana mau ngamu ka jameta sumuhun laras unyuk sumangga Kang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana naon rupiah kanya kadeudeuk kaulas ka asih salira Kakang Mas ya sok lumampa watek wantos Raden Gatotkaca doh ieu dudu satria samanea sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan doh ieu salami ieu Gatotkaca aya di Pringgandani beres 12 tahun ka 13 tahun ngantosan Ramana nyaeta bebas tina hukuman iya ge ayeuna maksad nyalametkeun nagara Wirata tina ancaman Prabu Suyudana sabalat-balat leres lajeng bade lumampah ka gegana wiyati ngaping ingkang Rayi Abimanyu iya ge nanging saderengipun lumampah ka gegana wiyati Gatotkaca doh lajeng melirik busana apa busana Gatotkaca busana Gatotkaca jamang Masmur susun 3 sumping Mas Rineka iya ge holor-holor nganggem Drasmara aja jamang susun 3 iya ge delong copit siwa prah tahun cakan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur loh simawe raksukan krean Takusuma pengawasanipun ora ana braja hingkang tumama simawe sinjang wasruna suasana wancit tengah cat boten cat ketinggal wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan simawe terumpah ceramah wateke bisa mabur tanpa lar nanging saderengipun lumampah ka gegana wiyati ngepreksa teh maraki bingsa soderan tindak gentinganipun sinjang kirut saja tining wayang
jadladang kemampan anu disebat perwira pahlawan pembela nusa satria andalan bangsa banteng benteng negara tegang apa tilali bangsa ning padan guru sewu gajah mata satria bagian tanah muda kaum perwira bikin yakin salira tuh saking prawing wang tinalangan ampel ya ampel kirine sakarepin uji sakarepin nyebar kastore
lampahipun Raden Gatot Kaca. Duh, iya Ngawaskeun Abimanyu nuju lumampah. Nyaeta maksa nyamper pasukan Garuda Ngapak. Sikap pedang tamsir gada militer rasa panah limpung. Pikeun melaan nasibna urang nagara Wirata anu kiwari karaton parantos katingker urang-urang Kurawa tuna lampah eta duh kacarios bega-bega nanging ieu bega teh anu aya patula patalina sareng pancen Kurawa duh leres dina raraga nyamurna Pandawa iya juru talungtik ti nagara Astina disebarkeun di tiap-tiap loksok iya anu api-api jadi begal padahal menang buruh ti Kurawa leres ti Prabu Siyudana nyata pikeun milarian Pandawa iya margi jangjina lamun Pandawa nyamurna kapanggih sanajan pisapoeun deui oge hukuman anu 12 tahun kudu dibalikan deui. Oh, ketenan. Itu kaayaan ieu bega-bega anu ngahaja di tiap-tiap tempat ditempatkeun ku para Kurawa. Menang buruh anu sagede-gedena. Halu mampah ieu bega-bega. Iya ge. Tindakeun dengane pun bendrong Raden. Sajumlah walanya balat sajumlah dolor ayo nyebar Dulur-dulur. Bangsa siluman seluhin. Kula. Ayo. Gamarna aya. Dah. Kurang pilarian. Gamar si Yudhistira. Beres. Gambar si Bima. Gambar si Arjuna. Gambar si Nakula Sisadewa. Kurang sebar bulan kamu aplok di mana pangijeng rupa eta dina harti tong dihirupan saya atau buru-buru laporkeun
buru-buru lapor ke kaula. Iya enggak. Kula. Ayah. Iya enggak. Apro kampung. Iya. Papai padesaan. Talung tik pakamitan. Iya enggak. Mangga. Iya enggak. Gerahayang paku Ciborelang didatangan gersono ditarik orang Jatiwangi. Loh, naon nurat teret kurang. Aduh, pakai ngelaya segala mah. Lain aing menang pancen teh euy. Pancen naon? Kemenang Aing mah jadi objek nu leutik. Duit mah kuping pinane gede. Urang mah peperetna we biasa kan. Peperetna we aing mah. Ini digawe pak. Lu kebakar tuh. Aya anu Naon? rupana sarupa jeung gambar nu dibawa ku aing. Nya. Rek dikumaha? Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa, oge awewena hiji. Awewena hiji. Dewi Drupadi. Gambarna dibawa. Nya, rek dikumaha teh. Tempat jeung lokasina kudu dituduhkeun ku aing ka urang Astina. Oh kitu. Sae. Wayahna api-api jadi begal we euy. Kita kulan. Jadi supaya sakur nu ngaliwat ka dieu urang sidik-sidik rupana tenang. Siapa bisinya lalamur. Leres. Bejana cenah ayeuna teh panawat teh janggotna pararanjang. Ayeuna teh. Lalamur supaya ulah katawis meureun teh. Salanana ngatung. Ayeuna teh. Heeh. Kaluhur make koko. Wayahna anu ngaran eta kudu dilaporkeun buru-buru. Oh sae mangga. Mun bisa mah tewak teh. Oh ai teu kieu aing usaha kumaha cenah. Lapangan kerja sempit. Sabisa-bisa we keun bae atuh. Bareto kungsi jadi kameramen. Oh kapungkur. Di mana? Digawe di TVRI Bandung. Oh, TVRI Bandung. Kapake henteu. Dipecat aing. Nah, make dipecat. Basa rek ngamera anu banjir dari kolot. Aitaeun. Rag-rag kacai. Nepi ka teu pangih deui. Kamera diteteangan ka itu ka dieu diaprak di jero cai eueuh. Teu aya. Si horeng dijual ku anak. Nyameureun atuh. Narongsokan. Lah eta talobe gitu. Ari anakna. Mengangkat tangan darahnya. Pateng tomat. Gerangan. Didatangkan. Gersono ditaremongan. Unil jadul. Selasok jadi tukena Numata Waka kapan Badalamo Ayah hargaan Tak isuk dibawakan Siliwangi aya ngadu domba. Ay anjing teh. Oh kitu meretang ngigal teh. Aing teh pan sok ngabobotohan. Oh paingan ngigalna beda tuh. Jeung jangbaran Teu jang api homan. eta ngeunah seurina teh. Kumaha kulan Anu boga domba ngengklak we da dombana alus munurna. munurna pajang. Ai dua tenggaran mah alus. Halus. Ai lila-lila mah. Ai lila-lila mah dombana teh ngadoneangan lawang kabur. Heeh. Mimitina mah ngengklak we. Di kumaha ngengklak. Hirup teh masih waspada
kieu tukang domba. Tukang domba eueuh. Paeh dombana. Nah nasiban nepi ka kitu nya. Jangan lu halus atuh. Oh, Lu halus domba teh. Doh. lain eta aing mikiran hargaan naik. Sing raronyatna harga. Manya jengkol nepi ka 80.000. Sing tarereken hargaan ayeuna ih. Loh, Naon anu murah atuh ayeuna. loba nu ada rusul ka aing. Kumaha usul teh kulan? Komo urang Cipelah mangambek ka aing. Oh, urang Cipelah. Cipelah Ciwidey ka itu ning anu temusna ka pagelaran Cianjur. Oh nya ka anu ka pagelaran ka itu. Aing nu ka Cianjur na mah geus alus, Cipelah mah ruksak keneh. Ruksak keneh teh moh. Aing dicarekan. Udah Umeh dicarek. aing jadi tim sukses beul. Buru-buru aing amean kitu ka Padadang Nasir. Nya ka Siap-siap ka dieu ka dieu. bupati itu. Pulang ke Mamalangan Mama Hadahyani Naon teh? Hari napak mah jeung kenang genah we. Genah we ari ngala genah mamo. Ai teu kieu aing terek di mana? Di mana deui usaha bener mah. Anak tungtutanana ayeuna aduh. Tuntutan keluarga mah. Anu cika ayeuna hayang boga motor dek ngojek. Anu cika. Anu kadua. Ai eta ai geus ngiridit. Teu kabayar 2 bulan 3 bulan. Dicokot ku leasing gini. Cokot kulising. Khawatir Ai boga motor bodong. Motor eueuh suratan. Eueuh suratan tewak. Oh bener ai kuduna mah ditewak. Ditewak. Ngan bisa ditebus deui. Heuh. Ai geus ditebus. Ai ditebus tewak deui. Tewak deui kitu. Kitu we di pulangan Teuing tinggeun. teuing kumaha nasib aing. Di pulangan tinggeun teh. Eta anu kadua deui. Kumaha kulan? Dek sakola teh ayeuna ku guruna teh ditah mawa laptop. Laptop. Di mana gara sok aing usaha henteu? Heuh atuh. Yang dah Tanu katilu nu kacida menu awewe cita-citana luhur. hayang jadi naon? Hayang jadi hostess. Sae. Murukan hostess. Luhur sakolana. Murukan gelar bener hostess teh mah. Oh. Aya anak tere mah ngagantung maneh teh. Darah mun ku aing. Labuan Ratu bareng saha Allah. Anu penting mah hiburanna nya. Anu penting mah hiburan we. Oh. Lain daun nabi lentah berem di tawaran. Lentah berem di tawaran. Teu kudu tarik gamanya. Teu kudu ngarengkap. Sageuna sakitu ge. Nya sanapak we tuh. Dah malah ngareret berin. Ngareret berin. Hatur nuhun kapir. Panon buri abut cerika. Sok hayang nanjaka gunung. Sok hayang nyaon datarna. Auh. Sok hayang nganu gunung jeng. Sok hayang nyaho asana Allah. Aus. Sepanjang ilmu tungtung
Oh hey masing waspada oh hey sangkan menghitung karang aus kasumedang naon kita tangan ka ujung kita jaya tangan walah geus lohor di mana masjidnya bari kaler badai sholat badai sholat lain dek mau kenceleng aing mah lain di mana-mana mau turkeun euy sapono kasabanyan sonongan sono pa tapang alah apa naon jang aduh etan ada ke mana Pak usaha jalu menikah saya budak usahanya naon tong nyaho profesi kolot pamali nu penting mah budak mah bisa dahar we bisa barang hakane maneh mah jang tong apa gawe kolot hari cenah mah abah teh sok ngabegal heuh dong nyaho tong apa profesi kolot bejakeun lamun anu nanyakeun mah kitu aing teh tukang gambang bejakeun tukang gambang seniman gitu iya abah naon hari emak teh ke mana Abah maot ai maot teh naon maot teh dicana ku Allah oh jadi Allah bogoheun ka emak sia mah abong budak ai Allah teh nu kagungan urang anu nyiptakeun urang nu nyiptakeun inung maneh ayeuna teh dicana ku Allah dangke ge katuturkeun ku urang da urang ge baka urang ka Allah atuh yo si eta dek naon sia teh murukan sapa mah urang magihan emak marukana mureun Allah teh supir helep abong budak atuh beureun nah sia teh cenah mah kawin deui si emak teh maot tong nyaho kawin deui maot di mana kuburanana leungit diratakeun ku abah dibawa kumacing inung maneh teh sabenerna mah usaha ku papotoganana duriat gede keneh berarti bejakeun mah maot teh lamun nanyakeun jangnya ngaret teu ujang macing soleh ngaret teu perpanjangan hari ujang bulan hari ujang hayang abu syawarga cek guru ngaji mah ujang mah ulah abu syawarga cenah kudu abus akabri aduh mun sarwa ya mau benyit mun sarwa naon naon hayang motor bah sia teh karek umur sabaraha tahun ya kudu umur 17 tahun kudu boga SIM nah sia teh da suku ge moal nepi beureun nu lain buru-buru abah gablek duit di mana aing motor ngiridit gablek uang muka di mana atuh pangmeuli karunya buru-buru abah nah sia teh marukana ranginang beureun motor teh murukan duit saeutik naon teh sia murucut kana tongong aing kita tadi aing bebeja yang motor teh naon budak teh yang modal benernya anjir teh bawa tongong aing baseuh paingan goblok bawa ka cai gitu malakata ngadarang jang lakana paten
lampah eta Doh, iya inggih. kalaresan Abimanyu parantos nyamper Semar Badranaya Astajinga Dawala. Doh, iya inggih. Wah, bulan Astajinga abdi bulan anom kurang ngareureukkeun heula capek wah. Oh sae mangga. Ya, Kulan wa. Nagara Amarta deuleu. Tapi kacoreng 12 tahun di Kawasaku Kurawa. sumohon wa. Runtang ranting aset-aset negara digade-gadekeun. Laras air coreng cang wa. Diruksak ku Kurawa. Kantenan. Nya emasna, minyakna kabeh dikerid ka Astina. Batu barana. Kerit. Aset-aset digadekeun dijualan jeung sajabana. Laras wa. Sama mena dina 13 tahun ucu. Paingan. Keur mah usum halodo ayeuna deuleu itu. Laras menit. Paingan coreng. Walungan gararing cu. Gararing wa. Tutuwuhan ayeuna geus eueuh. Tos coreng cang. Gunung Gunul Pasir Bulistir. Sumohon. Laras wa. Haturan wa. Haturan kulan. Nuhun cu. Eta damang wa kulan. Wah, Sumohon. mejeh jang. Hatur nuhun ai sehat mah wa kulan. Nganya kitu teh awe deuleu. Dah kumaha kulan wa. Anu aya patula patalina jeung kajadian kaalaman kudunungan dewek ucu. Uloh kumaha wa teh kulan. Dina 13 tahun anu parantos kalangkung ujang. Sumohon. Naon atuh Pandawa jeung Kurawa. Oh, laras wa. Eta ge nguping. Nya eta dina pesta Hajat Surya di negara Astina. Laras. Anu tadina panas pesta Hajat Surya di Amarta. Kantenan. Nya diayakeun pesta Hajat Surya di Astina, diulem para raja teh ujang. Oh, laras. Diulem wa. Ngan dina mangsa keureureuk. Dah nuju istirahat. Suyudana teh ngelekete ka Pandawa. Dah. Urang heureuyan cenah main dadu. Ulah tambah sore-sore Mimiti tina siri betrik. corengan wa mimiti corengan ku bulau. Tuluy di curang careng beungeut. Nya ku arep Nepi ka duitan tina duitan gede nama negara diborohkeun. amuing. Eta Atuh da puguh sang kuning cu. Ahli na nu kitu mah ujang. ahli judi. Keur mah ngukut jin deui. Oh, si eta mah ahli judi wa. Eta mah ulah di deukeut. Atuh Pandawa teh ngaleng-leong negara Amarta na teh cu. Oh, kitu wa. Pandawa jadi budak belian. Sumohon. Harita para pini sepuh negara Astina ngadesek kap Kurawa. Yen Amarta kudu dibikeun deui. Oh, kitu wa. Leres. Mangaruhan deui sang kuning teh. Heug. Negara Amarta dipasrahkeun tapi Pandawa kudu nyorang heula dihukum 12 tahun. 12 tahun sadar. Dileuweung ka Miaka. Sumohon. Leuweung Ditambahan 1 tahun nyamur. nyamur. Sedengkeun dina nyamur ulah kapanggih. Tayeuna Oh, ulah. nuju nyamur duka di mana nasibna Pandawa duka kumaha. Oh, wa ge teu acan uninga. Ih, marukana. Di mana nanya wa? Lares Ngajajah lemes ayeuna buktina negara Amarta deuleu. Oh, dikerid ujang. Allah, harta banana wa nya harta karun. Rakyat Amarta disiksa, Disiksa. digawekeun bari teu dibayar. Amuing. Kaki Tutuwuhan di taluaran. paingan con. Uluh mak ucang. Amuing. Aji mumpung teh wa meureun. Aji mumpung. Lares. Atuh kaayaan Amarta runtang ranting kumaha ngomeanana. Sumuhun ai tos soreng canggih mah wa. Hese deui. Tapi parendene kitunya cu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng oge ulah digotong. Ih katenna. Ulah waduh ki kaki. Gua mah tetep nyerek deleg.
hiji katerangan yang wong becik bakal kaciri wong salah bakal katara eta yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sumuhun yen ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng eta we wa macu eta we pegangan urang mah da moal barina oge pikiran teh anu kararitu padahal aya nu leuwih alus naon tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat oh eta akhirat wae sumuhun yen urang sakabeh oge bakal baralik deui bakal marulang deui bakal ngageblek deui nya cung sumuhun ngan kitu oge mun apa jalana teh mun apa pangbalikan nu matak ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahana pun memuncangan teangan elmuna oh kantenan wa eta supaya jalan molongpong jalan ka gedong leres blus ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang eta wa asal apa koncina we tadi dia pentingna silaturahim teh cu leres jeung kiai jeung ajengan jeung para pini sepuh nya jeung papada urang balarea da urang mah geuningan ucu keur diciwitan ku wanci awak keur dialaan ku mangsa wujud keur ditungtut ku umur anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana deh eta abong kena hariring lain nu kuring haleuang tapi kagungan nu maha wening sumuhun haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang saur padede amung leres eta kulan nya cu sia oreng lain nu urang wanya segala lain nu urang sagala rupina oge kulan diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan leres malah dina surat Ar-Rahman kumaha wa nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh tu geuning eta jelas wa geuning nya cu sumuhun rek dipalungkir kabeh oge sararujud kana wujud diantarana awas denge ame rasa jeung ribuan sel anu aya dina wujud urang eta teh sifat-sifatna anjeunna sumuhun telepat anu dipiwarang sujud ku anjeunna ieu kana wujud nu matak cing ati-ati taliti takwa takwa teh naon oh dina takwa teh aya waro teh waroi takwa teh apik oh kedah apik wanya segala rupa malah cekolot baheula mah ujang bakulan ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunuh oh tuh naon hartosna ulah dahar keur lapar teh ujang tingali nu lapar da janji kedawak oh janji ama bener si banyo ge tara janji balawak teh atuh puguh kumaha nungkul panaleungeun teh nya bakteri nya wa tuh tong boro make jeung nyaah ka batur diri sorangan geus diri pikannya geus kaluli-luli tah di dieu meureun memeh salat kudu abdas heula teh nya cu eta ari abdas teh ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan aya nu eueuh beungetan mentong nya wa bener antong nanti aya rarayan nya cu sumuhun wa uluh marukana teh kitu cu cing apik di dunya teh ujang